tak kagoblogan NU pan aing teh di jero aing di jero NU teh aing kulturna aing sanajan aing teh lu praktis ieu mah teu ngaranna meureun aing terpukul goblok sia yang seureun aing tah kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung Atut pan ieu teh Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama sakali deui Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama masa ulama ngadukung cewek sih kok begitu sih cewek didukung dek dikamanakeun beungeut aing teh di jero NU dinten teh ge kultur aing teh sok ngabuka-bukakeun NU ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari aing ngariwayatkeun kisah Hal Mahfud aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU berangkat berjuang keistimewaan anak begitu datang ke Banten aing diisingan ku NU goblok meureun Ibtaul jannah la ilaha illallah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal awali law syahidu ridata maka netepi ngatasé kang awal lamun nyakseni ya syuhud kabeh biridatin kalawan riddah fa'an karo maka ingkar ya al-masyhudu alaih hukima maka den hukumi apa bisyahadati kalawan syahadah falau qala maka lamun ngucap ya masyhur alaih ngucap ing lapad kuntu mukruhan aing sun iku kang den paksa waqqa tabatsu qarinatun dan terapihu ing mukruh apa qarinatun qarina kasih kuparin kaya boyongan pirang-pirang kufar sudiqo biaminihi maka dan benerkeun ya masyhud alaih kalawan sumpah masyhud wa illam taqbadi fi qarina fala sudiqo walau qala lan lamun ngucap ya karone syahidani ngucap ing lapau lafadha lafza kufrin ngalapatkeun ya wong ing lapad kufur pada ikrohan maka ngaku yaman ya wong ikrohan indan paksa sudiqo mutlaqan maka den benerkeun ya si wong halim mutlaq walau matamarupun bil islami yani ibnain muslimain lan lamun mati sapa wong kang den kinawruhi kalawan Islam ninggal saking anak lanang roro kang muslim karone paqala ahaduhuma maka ngucap apa salah suwijine karone ibnain ngucap ing lapad irtadda murtad ya abu atawa ma'ruf pamata maka mati ya ma'ruf kafirun hari kafir pain bayana maka lamun martalakeun ya ahad sabab kuprihi yang sabab kupuraya ma'ruf atawa abu lam yarithu maka orang ngawaris ya ahad ing abu
wa nasibuhu fai'un lan utawi babagian abu atau ma'ruf iku fa wa kadza in atlaqa fil azhar wa kadza lan halika iki nasibuhu fa lamun ngabotlakeun ieu ahad ing dalem mungguh kaul azhar. Urang masih keneh nyaritakeun tentang riddah anu di akhir zaman ayeuna. Pimurtaden teh pohara pisan lobana dimimiti ucap pagawean tekad. Kurang-kurang bisa ngajaga nama sing garesle sing kosewat kalaluar tina Islam. Na'udzubillah min. Lamun Kangjeng Nabi baheula nyarita Islam asupna manusia asup Islam afwaja engke kaluar nage afwajan deui idza jaa nasrullahi wal aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bakal nempo anjeun ka manusia bakal arasup yadkhuluna arasup ka agama Islam fi dinillahi afwaja bleg 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 gede Islam gorenganan ke di akhir ge kalaluarna afwajan deui bae bless kalaluar masyaallah tak sing hade geus ulah mikiran batur kuarin memikiran urang we ngadakwahan batur mah bisa orang urang kabeuleuh ieu nu repot ge cilaka mending ngadakwahan urang bae sorangan kuarin mah ulah loba teuing mikiran batur pikiran batur nyukseskeun batur ai urang teh sukses zaman calon lurah urang nyukseskeun lurah calon bupati pilkada urang nyukseskeun bupati calon gubernur pilgub urang nyukseskeun gubernur di luhur panggung orenganan di akhirat urang teh sukses ngojai di neraka ngade loh hadas kan saukur 1 juta 2 juta diberen deres anu puluhan juta ratusan juta maksudna rada deres be dibeuleum ge itu teh eta ngan ongkos doang ya insyaallah karugi-rugi otak geus paningan urang rapihan diri urang teangan ridho Allah subhanahu kumaha carana supaya Allah ridhoeun ka urang jika mari wa tuqbalu syahadatu biridatin mutlaqan bisa diterima syahadah panyaksina nyaksian tentang riddah secara mutlak cek sakaol yajibu tafsil wajib kudu dirinci sabab-sababna guys fa'alal awali ala syahidu biridatin fa'ankara hukima bisyahadati lantaran bahasa wali hese didengekeun ku jelema tukang ngadodorong partai
Aduh, jadi teu asup ka ceuli teu asup. Jadi nu aya Golkar we di dieu. P3, PKB. Jadi ieu otak geus kudu di quarter ngareunana. Turun mesin. Jadi bere bahasa wali teh nundutan bae. Teh cara kampanye teh gitu tah. Masyaallah, berkadeuleuh meureun pihasileun nanya. Ieu mah pan pihasileun akhirat teh we. Jadi langsung kana urat saraf nyaksikeun di kejaksaan setelah didahului oleh laporan bahwa si Prengki ieu adalah kaluarti Islam. Duh, di akhir kuari Masya Allah jasa ya Masya Allah teh lain lalagaan. Antaran boga babaturan yang sekolah Kristen ke gereja asup Kristen. Boga babaturan Buddha bager aja sup dana ka kelenteng. Sup araras. Sanajan Kristen Katolik loba nu arasup Islam. Ayo mempertahankan hidayah ya ses. Ada jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman minimal ba'da salat 3 zikirna. Oh, cenah aing meuleuh ti 3 aing ngariung ratusan. Tama lain jadidu teh mah la ilaha illallah cu Ambon. Bahkan bagi jauh ke Allah teh mah kos. Bagi Jawa tuh aya cu Ambon zikir, cu Ambon teu. Iya kos sekarang ieu tah. Nah, isi Prengki teh nu tadina Islam. Kuari kadenge kuki Zaid, kuki Umar, kuki Bakar. Bawanyana pernah ngomong aing mah kuari mah asup Kristen. Aing mah geus lain Islam deui. Murtad berarti tanyana. Murtad. Laporkeun ke pemerintah. Panggil si Prengki. Otomatis kan disidang. Urang kan nyaritakeun kos kieu aneh. Kok bisa kos gitu sih? Bisa disidang dipanggil. Urang inget ieu teh dimensina di negara Islam. Khalifah lain di negara nu model kos urang kieu. Ieu mah negara jurig kan urang mah. Negara undang-undang buatan Belanda. Ya negara jurig berarti. Jadi cenah kumaha tuh kieu teh kumaha. Mang nang kolot urang baheula kieu teh kieu bae geus. Ieu kieu kumaha? Si mana nanya deui. Itu rasakeun bae ku sia betah kos kieu teruskeun atuh. Emang kieu kaayaanana. Teu betah atuh urang robah janu ngarobah negara mah urang. Nek dijadikeun negara demokrasi kumaha urang, nek dijadikeun negara Islam kumaha urang. Ieu mah kumaha urang atuh jan nagarana negara mah teu ngararomong. Tanah Indonesia Sabang sampai Merauke nu baheula aya 20 genep provinsi ku ari mah aya 30 sabaraha meureun. Eta teu ngararomong dikelola ku urang. Kumaha urang anu ngelolana. Geus atuh dipasrahkeun ka urang. Bener ngelolana, bener negara teu bener. Ku ari cenah bener teh atuh kumaha sia bae. Si anu ngarasakeun, si anu jara di DPR, si anu jara di pejabat, aing onam, aing merakyat. Sapira aing merakyat.
sia bener kadeuleuk benerna sia teu bener kadeuleuk teu benerna terus pira aing mah ka di akhirat paling ge Pak ka malaikat kok bapak sih tah pamimpin abdi tah kumaha rasaan cek malaikat waktu dipimpin ku nya na adil tante deuleu bukuna bae Pak geus bae ulah hese-hese sakitu sapira rakyat tentu urang nah kumaha urang ya Zaid Umar Bakar lapor bahwa Prengki keluar ti Islam murtad berarti panggil adili kamu bernama Prengki betul lahir di mana dulu di Medan saya lahir saya di Medan Mandailing sekarang kamu Prengki di mana? Sekarang di Bitung saya. Jadi si Elai. Aduh. Prengki, kamu tahu undang-undang negara bahwa apabila murtad nanti akan dibunuh? Tahu. Menurut laporan dari 3 orang Zaid, Umar dan Bakar bahwa kamu keluar dari Islam. Kamu telah menyatakan bahwa kamu ini adalah Kristen, betul? Siapa bilang bos? Kamu dengan siapa bicara? Kok bos? Ya, maaf Hakim. Saya bicara biasa dengan bos Pak. Jadi bagaimana nih kamu? Iya atau tidak bahwa kamu itu keluar dari Kristen? Tidak Pak. Panggil Zaid Umar Bakar, ya duduk. Seminggu yang lalu bahwa kamu telah melaporkan yang bernama Prengki, lahir Medan Mandailing, yang sekarang ada di Bitung jadi si Elai. Ini telah keluar dari Islam, menyatakan bahwa beliau ini adalah beragama Kristen, betul? Betul. Kamu siap jadi saksi? Saya yang menyaksikan. Zaid, betul. Umar, ya. Bakar, betul. Nah, iya kan bermasalahan kieu ye. Ayat 3 jelema minimal 2. Tiluan nyaksian bahwa Prengki ieu keluar ti Islam. Saksi kuat tak saksi tak. Kemudian iya si Prengki inkar caknya anak ulama henteu ja henteu kuatan mana pernyataan inkarnya anak jeung saksi eta lamun lagi permasalaheun kuatan mana saksi 3 anu langsung menyaksikan bahwa Prengki keluar ti Islam jeung inkarnya anak kuatan mana maka fa'alal awali durutkeun kaul anu awal bahwa tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan andai kata Zaid Umar Bakar menyaksikan biriddatin dengan kemurtadan Prengki kemudian paankaro inkar Prengkinya tetap hukimah bisyahadah hukumi dengan syahadah nu dimenangkeun Zaid Umar Bakar tetap baik Kristennya geus kita tobat lagi namun nyana tobat baca 2 kalimat syahadat deui berarti aman nama kos kieu aya sarwiti leungit calana sempak puguh teu garu batur mah leungit dompet nyana mah leungpit sempak sabiti sia kutudan ka teteng be di dia di kawasan naon leungit leungit naon dompet tah lain naon kartu KTP tah lain cek nyana teh bah bener HP lain cek nyana teh kudu nyaho boleh lain gitu aing ngabantuan ka siapan aing dinten teh ge ka sia teh tetangga ayo coba si leungit naon
ai sedek ngabantuan atuh teh lain tahun langit sempak. Oh, warna ungu. Ge, warna ungu mah teh mah atuh bendera Ismet. Sia naon. Emang kula ge cenah ke Persita main kula sok dikitu-kitukeun. Tolol sia mah. Bloon Sarwiti ye. Masya Allah Sarwiti langit sempak. Aing mah isin ngadengena gawit. Siapa sempak bae kudu diteangan. Emang tadi aku naon tetep bisa langit kiih, saking kiih. Dibuka poho make deui. Wah, maknya kiih datang ka dibuka. Pan aing mah santri kudu diisangan, emangna batu. Aijol teh Zaid Umar Bakar. Nah, iya orang si Sarwitina ieu. Cekolit enak deh mang. Bukus ya ke dia kenaon lid. Ya iya ieu mah tos ngabantuan neangan nu leungit. Caki Zaid teh. Ingat. Ieu negara hukum. Sing hade aing mantas neuleuh kana kalakuan Sarwiti. Aing Umar Bakar Neuleuh naon tuh? nyana kakapalan berdayung. Maksudna berdayung nyana tah di mana tuh? Di imah anu encan diresi. Heuh, berdayung atuh di ditu di laut. Eta nyaeta kos kitu. Ciki Holid nu bener ieu sih. Aing neuleuh. Sarwiti. Sia kan boga salaki. Oh yang kikieuan. Tuh aing mah. Nyaho bae jaen. Macem-macem bae, segala berdayung segala naon. Satu kos kieu ge aing deuleuh tajilbab tah. Cek Zaid. Ya, aing pengalaman ya. Aing hirup teh pernah di Cianjur, aing hirup pernah di Cipanas, aing hirup pernah di Sukabumi. Eta kapan di Cipanas? Ari jilbab bae. Ai luhur di jilbaban, ai handap disingsateun goblok. Eta di Cipanas eta. Ulah lawor emang aing teu pernah di ditu. Cekolit meureun bagian ulah ngomong saya Zaid. Saya udah kain nyangka. Eta tadi Cipanas teh gara itu jilbab. Bapak man liwat ke puncak ka Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ja sepuh bararagus. Eta teh stok can anggeus. Tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab. Baheula di Cianjur, terus Sukabumi, Masya Allah. Jadi ulah katipu ku jilbab. Lawan lagi ustad atuh teh jilbab. Di Indonesia geus kararias. Kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85. Tahun 85 kula ngaji palak di Papih, Spolot. Itu kebenaran kebal teh tahun baru. Ieu mah halal hak kebelah kota Setik. Eta masjid Pararinu. Musola pinu. Kula kaget. Artinya hebat amat di orang Cipanas. Bau datang ke anak dibawaan ke masjid teu balik-balik. Teu balik anak pamajikan. Terus salaki magus komo. Sapoe dua poe kukula ditanya, "Ieu sih ada rebat amat urang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat." Itikaf ieu di Tangerang mah moal aya nu itikaf kos kieu, tapi di Cipanas mah hari itikaf kabeh salakina pemajikan. Barang ngobrol teh horeng lain itikaf. Imahnya nak disewakeun. Kanu tahun baruan anggaplah pila lah caknya palingnya sampai 25 poe
geus nyana mengasingkeun diri ka masjid, goblok bin tolol. Eta orang itu eta ya kos kitu sagala. Ya Allah, ya Rabbi. Berani sare di sisi masjid, berani sare di mushola. Akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh. Eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa. Terus nyaritakeun tentang muda-mudina. Mau diteruskeun we. Moal sama pengalaman anak muda ngaranna gitu. Eta rusak Cipanas di urang mah can naon. Di urang mah can naon Tangerang tahun 85 can naon. Cipanas geus rusak, Cianjur geus rusak. Garut leuwih awal rusak sebab deket ka Bandung. Di urang mah deket ka Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ka Jakarta usaha. Di urang mah ka Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek. Di Jakarta teh arusa balik ke masalah. Tapi Bandung, Tasik ka Bandung lain sakadar usaha, Garut ka Bandung lain sakadar usaha. Geus puguh urang Bandungna pangheulana rusak, nu pangheulana mabok ngagele minuman Bandung. Pada tahun 80 di urang can aya nu mabok. 81 can aya nu mabok di urang can aya. 82 can aya nu mabok. Bandung mah wow, parareing. Garut leuwih ti heula. Perkembangan perpendidikan leuwih ti heula, karusakan ge leuwih ti heula. Jauh jeung urang mah basi bagus mantap. Garut mah nu ngaran Rajaban sepi, Muludan sepi, Bandung sarua sepi. Di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deres. Tah sok aya kituan beta kiai mah cenah. Deres rada deres kedet deres aya keneh coba. Garut coba masyaallah, Bandung masyaallah tadi. Nah, ieu mah keur carita perbandingan. Laporkeun ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina. Panggil Sarwiti. Integrasi adili. Kuatan mana? Kuari Zaid Umar Bakar melaporkan langsung deuleu siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina. Wari si Sarwitina inkar. Nah sebagai pelaku nu inkar, ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar? Teu ulama. Wari sumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran komo dihareupeun salakina mah, tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina. Kuatan mana antara inkarnya jeung saksi? Dan mantap kuatan saksi tetap pengadilan kudu menerima saksi. Nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina. Babari ku ngaji mah. Komo lamun negara Islam babari. Tapi kulantaran negarana urang lain negara Islam, kieu kaayaanana ambalaya. Stumpuk permasalahan di kejaksaan. Stumpuk permasalahan di EMA. Wah, nuncan kabongkar, nu geus dibongkar ge can selesai. Jeung aya nu henteu selesai. Kasus berbagai kasus di urang teh. Nah, ieu mah keur nyaritakeun bae kajeun urusannya anak. Ieu mah keur cerita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Selesai, benar surga, benar neraka. Sakitu bae. Kuari mah tambah deui kasus, tambah deui kasus, tambah deui kasus. Nu ieu can beres tumpuk numpuk jasa. Kasus tahun sekian, kasus tahun sekian, kasus tahun sekian. Teu anggeus-anggeus. Urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung ditangani. Jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah. Ada di gubernuran, provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan. Atuh jak kitu-kitu kene perurusan nama. Make jeung teu selesai sagala rupa. Mantak aneh. Naon gaweana atuh kuari? Teu selesai kos kitu tah. Ja hukum mah Al-Qur'an,
hadis nerjamakeun Quran, kemudian ijma nerjamakeun hadis, dikitabkeun, tinggal dibuka kasus naon mantak ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising. Ngomong mah teu kudu ngabeten, ngising mah pan kudu ngabeten. Ngomong lamun tas ngadal kocapi mah kababelan. Ini babarian ngomong abong letah teh tulangan. Jadi bisa dimenangkan tak saksi. Kalau kola lamun teh amah si prengki ngomong kuntu mukrohan kaula nu mantak menyatakan bahwa kaula asup Kristen teh lantaran kula dipaksa. Lamun memang si prengki pernyataan inkartina ucapanana kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deuleuh korena kabeneran memang aya korena waqqa tabatsu qarinatu. Nah kuari kajurung ku korena ka asli kufarin seperti ngaboyong nakupar. Jadi cak paprenggi teh begini Pak Hakim, saya ini warga negara Indonesia, yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh karena negara ini negara Islam. Dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Zaid Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen, memang betul, cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya. Kalau saya tidak mengatakan itu, saya akan dibawa ke Amerika. Nah ini kan bahaya. Nah kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nanti bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika, loba jasa nu asup Islam, ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu arasub Islam, satu, tidak boleh diganti nama, sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai, tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab diri itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, ia akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun teu dipake, ieu ge jadi masalah. Nyana tetap nama Amerika baik, kemudian nama kafir maksudna, kemudian salibna ngagantung baik. Padahal kolbu nama Allah la ilaha illallah, mengamankan diri. Ketika ditanya, nyana ditanya, tetap baik. Nyana mengaku Kristen baik. Sebab naon? Sebab loba jasa anu geus ditembak, dibunuh, ditembak, disel. Itulah seputar peperangan, perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs, perekonomian. Urang kuarikan ke perang antara yuan jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh perang da yuan jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun ta budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomianana. Aya anu merubah penambahan uang Jepang.
aya nu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negarana nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wabeh kejaran-kejaran anak macam-macam. Ketika Indonesia nu ngomentar hiji-hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit henteu. Sugan dikurangan nilai ditaikeun henteu atau naik nilai henteu. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong, naon gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia. Di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang ya. Bari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana $11.000. Berarti kan $1 teh ya. 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Tenang bae. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" Sabodo dolar ieu. Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing. Geus. Lain ieu negara presiden saha? Teu nyaho aing mah aya tahu presiden. Datang katanya hoya presiden atau boro-boro presiden mun ditanya, "Hei bupati siasa?" Nyaho. Urang keur leutik mah keur di SD teh di Bejaan. Presiden kita Pak Harto wakil di Bejaan, menteri kabeh, menteri agama di Bejaan. Kuari budak sakola di Bejaan. Kula sok nanya anak. Ai menteri agama urang saha? Di duka. Emang menteri wartosan ku guru? Itu. Guruna gitu apaan? Indonesia. Udah waktu sekolah teh ka bupati urang saha? Eta teh camat urang saha dibere nyaho teh ku guru. Camat urang saha, lurah urang saha, bupati urang saha, wakil saha, gubernur saha. Jadi nyaraho terus. Engke menang sabulan di Bejaan deui. Tetep Pak Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang pinter orang, kayak presiden orang, saha, wakil saha, terus menteri saha. Kuari mah budak mun ditanya, teu nyahoan. Menteri luar negeri saha? Duka. Menteri dalam negeri duka. Menteri agama duka. Ieu mah geus we duka. Duka nu apa ieu mah? Teu nyaho. Is bosen deh 2 sejarah, masya Allah. Nah, iya orang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus Rida. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan Rida, bahkan pekerjaan Rida. Nah, iya bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin tetap sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima. Geus anu teu bisa diterima tetep nyana dihukumi murtad. Geus kita tobat. Lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam, negara Islam geunah. Aya nu murtad panggil, titah tobat. Aya nu teu salat panggil, titah tobat. Teu daek tobat. Nyana teu salat zuhur, tangguhkeun ka asar, tangguhkeun ka magrib. Teu daek salat datang ka magrib. Isya tembak. Ayo sia tembak. Oh, jelema sarolat kabeh hujan. Maling, mangge, potong, cege, sakit, tek. Maling deui, sakit, tek. Potong, maling deui, sakit, tek. Nginahin kan orang,
walil qisasi hayatu ya ulil albab. Aya nu zina had nan muson ranjam. Aman negara nu mantak embungeun ge di laluhur DPR ge embungeun negara urang dibentuk negara Islam sebab jaknyana hese maling. Hese maling. Kuari aya calon bupati ya. Di sana calon bupati atau calon gubernur. Nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sanajan di negara demokrasi. Pembangunan sesuai jeung kitu mistina. Nu ieu mah bajingan teu nyahoeun. Bodoh. Nu ieu pinter, nu ieu bodoh. Ngan nu ieu rada loba duit. Nyebar ieu nu si pinter, nu si bager, nu si bagus moal menang. Ieu si bodoh di daruku. Di dituna ge di instasina didukung. Ieu geus kajahoan bagus, bakal ngalaksanakeun undang-undang, ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, Depak ngadukung ieu, MUI ngadukung ieu. Wah, luar biasa ieu. Ieu ke calon gubernur bae. Iya NU ge NU blon teh NU tetep ngadukung ieu. NU teh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Contohna kula greget ka NU naon? NU Tangerang teh, NU Tangerang khususna Banten eta teh ngadukung atuh. Teu kagoblogan NU. Pan aing teh di jerona aing. Di jero NU teh aing kulturna aing sanajan aing teh lu praktis. Ieu mah teu nyaranaho meureun, aing terpukul. Goblok sia yang seureun aing. Tah kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut. Pan ieu teh Nahdlatul Ulama, bod Nahdlatul Ulama. Sakali deui bod Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama, masa ulama ngadukung cewek sih? Kok begitu sih? Cewek didukung. Dek dikamanakeun beungeut aing. Aing teh di jero NU. Dinten teh ge kulturna aing teh sok ngabuka-bukakeun NU. Ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari, aing ngariwayatkeun Kisah Al Mahfud, aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU. Aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU, berangkat berjuang keistimewaan anak. Begitu datang ke Banten, aing diisingan ku NU. Goblok meureun. Aing teh jerona aing. Nah, Bob. Dengan teu ngomongna naon ieu mah kakar dibongkar ku ari bae. Tah ieu mah balik deui, ieu bener dek ngalaksanakeun aturan. Ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukungna ka dieu geus puguh MUI, geus puguh Depak. Beralasan Depak mah jeung MUI geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun. Ieu Depak kenapa dia bisa ngadukung ieu? Gampang digoyang. Geus kadinya bae tah aturanana tah. MUI kos gitu, Depak kos gitu, dek mana pilihan gua. Sok ge. Jadi moal beres-beres urang dek ngabangun negara. Moal beres-beres tung tujuan negara itu bae mah. Teu MUI teu Depak. Deres MUI Depak malah aya di tubuh pemerintahan tah mah. Memangnya masa komplotan kadinya. Tapi ieu Nahdlatul Ulama. Kok bisa ngegilak sih? Mantak aing ngisin. Cenah kieu ulah sok kitu. Aing mah kitu bae aja. Emang kiai gua nanti ke gua. Sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU. Ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU. Aing mah tetep NU. Tapi ketika main NU teu bagus. Ieu naonan emang NU teh diperhatikeun. Atuh diperhatikeun. Santri seluruhna memperhatikan NU.
Ustad memperhatikan NU, Kiai memperhatikan NU. Ketika NU leping plan, kasih si kagigir. Yo, ima kudu dibawa ke dadung ya. Ditarik siapa ai. Jelas hese tuturkeun. Geus atuh deuk bangun bangsa jeung nagarana kandas deui. Hese. Geus kitu kumaha tuh? Teu kumaha, geus sabodo nyana-nyana urang-urang. Ketika cenah kunaon teh uji teu nuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak melulu. Nabrak sih nyupiranana. Ima urang papada urang bae ngomong teh lantaran urang ge papada NU. Nya ulah disebarkeun ka mana-mana ulah. Ima papada urang bae ka ditu ngomong pada urang deui, ka dihitung pada urang deui. Orang nyaho sadunia nyaho kabeh. Aduh, Masya Allah karim orang ese nyaritakeun ulama tuturkeunana NU sebagai figur di jerona aya bahsul masail pugunya di ditu nagara ribut muktamar nagara ribut pasa ulama kos kitu. Ya Allah ya Rabbi kula ngutus Haji Pendi jeung Pudoli kaditu milu muktamar kaditu milunya nak ka ditu. Teu datang ka ditu balik deui. Kunaon sia balik deui? Aya mere duit lah cukup. Geus jam maksudna ge duit cek nanti geus lah teu kudu ka ditu geus saha bae nu menangna geus urang mah amin bae. Geus hancur nagara ieu lamun kos kada itu kabeh. Kos tadi tak wakil kula hancur. Iya memang nyaritakeun hancur kabeh atuh. Mantak loba kiai nu gakulah kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai henteu berjuang. Perjuangkeun ku sia hayang nyaho coba. Datang ka mana perjuangan sia nyungsep sia. Ya memperjuangkeun naon sia. Tu aing ge hayang berjuang, aing ge boga otak. Aing ge pikiran, berjuang aing ge. Agama mejeuhna teu mun diperjuangkeun di Golkar. Agama bener teu mejeuhna teu mun diperjuangkeun di P3. Agama baik ban urang mah bagian agama. Agama mau diperjuangkeun di PKB bener teh henteu. Ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkeun melalui partai NU na ge eta kos kitu. Aya cewek atuh terus banan mere duit. Masa ulama kos kitu sih? Tah, ieu sekedar nyaritakeun ala kadar, mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik deh. Leuwih bagus sebab etalah tuturkeun urang. Tapi wari geus kadang deui ku ceuli. Aya tah di bagian NU, pokona urang mah saha nu mere duit bae cek kitu. Ya Allah ya Karim. Itulah guys, lamun memang aya korena bisa diterima teh aya bisa walau qala wallahu a'lam.